Kanggo anu bade ngiring nyiraman tiasa nuturkeun ti pengker. Saha wae wa. Saha wa. Daweung nu kinasih seug nampi panguwuh ti sepuh timpuh memayang deung siraman ditetelar kaheman agung nu saranten bakal panganten mahalir inten ulah suci bobodoan ulah sesemet teu kebat ulah kebat heureuyeuan cag Mangga maju. sumangga majeng ka pangsiraman. Nyorang laku rahayu diteraskeun ka ramana disiramanku cai kahuripan anu disengitan ku kembang anu ngadalingding sengit leureut karstori jati nyengitan kasadayana saparantos ramana mangga ka uwana dihaturanan kanggo wa erot wa ijah mangga dua nyingraikeun lalangse mangga diteraskeun ka uwa erot sami uwana ieu ge kanggo uang kos dihaturanan kanggo ngiring oge nyiraman munggu uwa-uwa nagetos asa kasepuh ieu teh
hajat sumangga tiasa ngiring nyiraman. Kanggo pamungkas siraman aya Waneng. Oh iya Waneng sih. Kanggo Waneng sih. Waneng sih. Parantos rengse nyiraman bakal panganten pameget disepuhna oge uwana bibina. Tah ieu teh dina gentong sajabi ti aya kembang anu 7 rupi, aya oge artos receh kanggo ngawurkeun berkah ke ku panganten urang awurkeun kanu sadaya sarumping di ieu padumukan etang-etang ngawurkeun kabagjaan, ngawurkeun kaasih. Kaya artos recehna tos dijijing-jing kumaha hawartos muhun artos recehna wae bios gentong nama teu kedah. Ieu teh anu diawurkeun mah teu seueur dina gentong, namung bilih bade aya anu nyarengan ngawurkeun tiasa mangga. Hatur nuhun mudah-mudahan tareh nyucul. Kanggo panganten ieu aya artos receh dina gentong anu bade disawerkeun.